Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melalui tambuki kita bikin setan tengah pada ngadeketan ngaganggu keselamatan kedua kali kawitan puji jeung diliwatan rahmat jeung keselamatan mugi kapangpon panutan yang kaluhur kasang rumuhun ka anak kasang batara kabatara kabatari kabatara mengayuga kabatari mengajagi ngajagi kadiri aduh geus agi-agi marah naripuh aduh alah ieu aduh itu geuning kadong kapan tamu aduh anu kasep ngalembereng koneng Masya Allah anu parantos dugi kapayungan urang nu ditunggu-tunggu di kapungkur di dago-dago di baretok ayeuna parantos aya di payunan ieu si Ujang sebagai calon pengantin dipaparinan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan dina ngalaksanakeun pernikahan sing unsur langsar sing berkah selamat sing lancar segala rupina anu kitu mah nyaeta ari nikah teh kewajiban jadi seolah-olah ngalaksanakeun perintah Rasul sunnahna perintah Rasulnya kajanten ayeuna abah ayeuna bade mapak anu mudah-mudahan saatosna rumah tangga ku Allah subhanahu wa ta'ala sing dipaparinan jantan keluarga sakinah mawaddah warahmah cing dipaparinan putra soleh sinareng soleha dileungitkeun tina sagala pancabaya dileungitkeun tina sagala panyaki cing dipaparinan kasehatan loba milik loba rezeki musik mulai.
Calon pengantin pamaget miwah rombongan jagong luntur menangunun hatunuhun deuleuh sumpia sugeng pucuk galuh kalurahan katelahna tempat anyang pangharepan sarakan ke kahirupan keluarga. Calon pengantin istri di sisi jalu tos keseleur ayo urang sadacana ngawitan bade di rapalan ayeuna urang salah terima heula ngalit ka Bang Dalet di Cibeduk di Cetaposnya di Pojong Menteng alhamdulillah hatur nuhun salamet sarerea alhamdulillah di anti-anti eta tingkah kamari. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Langkung dipayunnya ngakeun puji sinareng syukur kadat ilahi robbi sarawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka paduka alam yakni wasdan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teu kakantun ka kulawargina nya kitu deui ka sahabatna kabarat atbat tabiin kulihin ajmain atuh dugiga urang sebagai umat mugia dirahmat ku Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah simkuring rombongan di Citapen nyaeta teu aya sanes tadi parantos ditaroskeun naon maksudna ari maksudna mah nya ageung nya seueur nya lami maksudna mah ageung pisan mangrupi-rupi maksudna mah di Citapen dugi ka dieu teh tapi alhamdulillah bukan saning urang dia anu saya mana namanya lungsur tina mobil getos diangkat alhamdulillahirabbil alamin. Atuh nu kahiji cenah simkuring sabulawari bade nyanggakeun silaturahmi ka urang dieu mugia ditampi. Anu kaduana teu aya sanes simkuring teh ngagadeuhan badot eta badot sering ngaleungit nu ngangonan teu kauru balangan sok teu aya hiji mangsa ditalungtik ditaliti katingali dongkapna teh ka dieu eta badot kumargi sering ka dieu aya paribasa saawon-awonna ge ka putranya nyaah we jadi kumaha onam upami ngaleungit teh tah ayeuna mah sakantenan upami putra simkuring cenah hoyong ka urang dieu nyuhunkeun dipangtikahkeun kabesa anu mudah-mudahan ieu putra simkuring jam ropan anu kasep kalempereng koneng tingalinya alhamdulillah wa syukurillah saupamina parantos dinikahkeun hayu urang duakeun kusadayana sing mulus rahayu berkah salamet seueur mirikna seueur rezekina sareng janten keluarga sakinah mawaddah warahmah ulah kawas abah emang abah ge sakinah sare jeung hati-hati gedangeuna gitu. Mudah-mudahan saparantos rumah tangga sing dipaparinan putra soleh sinareng soleha turut ke Allah, turut ke Rasulullah, turut ke Ibu Ramana tah kumargi kitu simkuring sabulawargi anu kaduanya eta bade masrahkeun jang nopan anu mudah-mudahan ditampi nyakeun babesan sakieu ayana cacanakan abdi mah ajung kiring tu tingali molototan yangakeun dihanap ambil urus usap rambut
dihanap tibas dampal di tengah saaya-aya yang ngakeun di luhur sabusak rambut sareng totomeunana dihanap sabusak dampal sareng roromeheunana kumargi kitu bilih aya kalepatan margi al insanu minallah hatta wanisyan ari jalmi masuk seueur kalepatan bini mana aya kalepatan pilih nincak jalan anu lepat nyuhun teu dipanglareskeun besan margi ieu teh upami dina manggah mah atah keneh can asak sanujeuna margi pendidikan ge kirang buah dina tata dina titi dina tata peryoga kirang pilih aya desa kapodos desa pagodosan urang dieu nyuhunkeun panggeuingkeun margi aya paribaos di mana bumi dipijak langit dijunjung pilih desa pagodos pangdidikeun putra simkuring nya yang ngopan mudah-mudahan disangakeun sareng kabodohanana sareng roromeheunana sareng totomeheunana disangakeun pangdidikeun pangnikahkeun tah anu utama mah eta bade nyangakeun jang nopan mugi ditampi sobang para ditampi mah alhamdulillah atuh simkuring ngaleut ngeukeun ngabanaeun biasa ngaserinan urang dieu nyanak naon cenah bawa nyanak irung sareng nangka sareng beunyeun bianu nyanak irung jeung mata sareng beuteung sianu nyuhunkeun dihapunten bilih aya wargi simkuring saderek simkuring kirang tata kirang basa kirang sopan kapabesa nyuhunkeun dihapunten ulah dugi ka diomongkeun da memang sakieu kaayaanana ari jalmi jauh ti bedug angang kadulat mah sebari pawasna rada kasar dina sagala rubina dina nyariosna moh dina itu dina ieu aya teh anu ngaleut teh eta tadi ge mung janak irung nangka beuh sabianeun irung mata jeung beuteung eusianeun ngan ieu mah aya ala kadarna mungkin anu dicanak sakedik mudah-mudahan ditampi dari ageung mah pimanangeun aya paripawasnya upami saputra mah sadayana oge nyaa namun naon kitu ceuk zaman budak lama hiti non hati ingin memeluk gunung apa daya badan tak sampai sanes teu hoyong meriah-meriah namun memang sakieu kaayaan anak nyuhun teh dihapunten tah sareng salami nama salamina jang nopan naon sering ka dieu sering ditaliti alhamdulillah ku pabesan ayeuna parantos aya gedenginana ditampi pabesan alhamdulillahirabbil alamin saderek anak urang teh ditarima saderek jadi besan urang dieu mudah-mudahan ya sing ngurus rahayu berkah selamat seueur milik seueur rezeki sing janten keluarga sakinah mawaddah warahmah sing dipaparinan putra soleh sinareng soleha mudah-mudahan ku Allah subhanahu wa ta'ala dikabul amin ya Allah ya rabbal alamin tah pabesan da biasana mau upami nyarios lami-lami teuing sok cangkeun da angkat cangkeun maria karaosan lami nyarira da kitu ayeuna mah sakitu elah nu kabeh hatur nyuhun teh dihapunten pilih pribados langkung sahur bahe sare pilih aya nu teu raos anu kirang sae anu naon kitu anu ngapeureuk kana pikir ngaplentrang kana tarang ngapledug kana tuur nyuhun teh dihapunten kan sangahapunten alhamdulillah wa syukurna besan wah geus boga besan teh ngahapunten wae salah oge sakitu nu kabeh atur wa billahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi sadayana nepi pisan sami-sami kanyaksenan geurentes kalbu kasepuhan di pihak calon panganten pameukeut miwah rombongan. Lain lantung tambah laku sanes lumpa tanpa sejak purwa aya anu dimaksud. Aya naikeun janji pasimi memanjangkeun sampai babarayaan sapotretna dina hate sakeser daun sadangkal sabungkus bareng jeung bungkusanana nyerahkeun panganten pameukeut
sareng cacandakanana sim kuring saukur dharma tuwasa panjang carita kanggo salajengna mangga bade disangakeun panampian ka Bapak Mualim Supriya selaku kasapuhan di ieu kampung. Mangga nyangakeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafiina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la haula wa la quwwata illa billah. Maka annama qawlallahu ta'ala bi kitabihil karim wa huwa as'alakul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati paman raghiba an sunnati falaisa minni. Kama ba'du. Para kasepuhan oke rombongan anu ti Cibeduk markusima dihormati, mudah-mudahan urang saraya dimuliakeun ku Allah, dipayun urang sami-sami manjatkeun puji sinarang syukur hajat ilahi rabbi azza wajal. Salawat sinarang salamna semoga dilimpahkeun ka junjungan urang saraya nyaeta Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinarang ka kaula wargina, sinarang ka para sahabatna, sinarang ka para pengikutna, umumna mah ka urang sadayana atas nami umatna. Kadua kalina urang ucapkeun deui alhamdulillah wa syukur ala nikmatillah, hakikat nami syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu mana Allah Subhanahu wa taala ka urang saraya ieu anu parantos maparinan panjang umur. Allah Subhanahu wa taala ieu anu parantos yang bernama Oktaviani dengan mas kawin kalung emas seberat 5 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Oktaviani binti Bapak Uki dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Amin. Saya terima nikah dan kawin ini Bapak dipanjangkan aja tunai. Siapa pada apa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya saudara Noman Sobani bin Bapak Nanang Joni, saya nikahkan dan kawinkan engkau kepada anak kandung saya yang bernama Oktaviani dengan mas kawin emas 5 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Oktaviani binti Bapak Uki dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Amin ya rabbal alamin. Bapak tinggal heula itu gini rumah. Oktaviani beri rumah. Tinggal di Indonesia. Terus kawan dilempar. Punten neng di pari itu, mangga saya nama bos jasa suami neng ya.
biasa cakap-cakap. Tegak Kak. Bapak MC di ujung. Ayeuna urang ngalaksanakeun ieu ceureus sadaya engke ngandung siloka. Muga-muga siloka ieu sing ditarurutkeun ku urang sadaya. Mangkani ieu teh tadi paraki sepuh kapungkur urang sebagai anak ijuna ayeuna neruskeunana. Tah ayeuna ieu aya harupat. Jatan ieu harupat aya paribasa dina rumah tangga teh ulah sok getas harupatkeun. Nyaeta ulah gampang ngadat, ulah gampang ninggalkeun, nyaeta ulah sok getas harupatkeun. Coba jam ieu beberkeun ka dieu tah. Kode begini ya. Coba solokeun. Bapak bangun Bapak. Bapak MC. Atos. Sok angkat. Sak angkat. Baseun teh sobi. Sepong. Ieu nya cetak baseun teh. Berarti teu sayang. Garing kene. Teu sayang garing kene. Ya ada dipacul kayak saya. Budi air. Itu bahasa. Hanya dia yang berhasil. Ragu hasil dari kene. Belum. Pelan-pelan masukinnya. Asup kenana lalunan orang gulung busur. Nah, sok angkat kasih. J tangannya J. Angkat. Tak cuma basel. Akhirnya dia ngangkat. Basel alhamdulillah. Memang lamun geus diasupkeun kana jero ayat saya mah pasti basel. Sagala rupa nya. Nah, lamun basel ya teh geus hiji kawan di urang sadayana. Tah ayeuna coba ieu potongkeun kuduaan. Ah harupat potongkeun. Taruh. Aku Bapak. Bapak jangan sebelah situ, Mak. Bismillahirrahmanirrahim. Potongkeun. Nah, tah eta harupat gampang potong. Ulah getas harupatkeun lamun dina jero rumah tangga. Ulu siri eledan aya anu disebatkeun na terpok. Naon cenah ari repok lamun urang manggih kahiji nyaeta masalah kudu dimusyawarahkeun antara caroge sareng bojo. Lamun aya biangkeun ulah aya di ditu ngomong di ieu ngomong anu akhirna piring hiber. Upami repok mah kumaha ari repok mah rep urang cicing anu jadi salaki cicing pamajikan ngomong masalah ieu teh kedana mah ieu tah kitu kahartos tah ayeuna istri cicing saroge nyarios tuh upami kitu mah kaharti isukan urang laksanakeun kuduaan tah kitu janten ulah sok getas harupakeun contohna harupat atau potong ieu moal biasa disambung deui tah hari suhudang madina dalam rumah tangga teh rumus rahayu berkah sidatan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini Sorry. Jangan dinyak dulu ya. Nah, nunggu si Bapak. Ini baik Jangan dinyak. tah ieu Sabar ya. nincakno
ari nom teh pibahaneun ieu nom teh rek dibebeskeun dugaan anu mudah-mudahan nom ieu sing ngajikeun gambaran nyaeta ari nom teh gambaran pibahaneun makhluk mudah-mudahan nyaeta Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ini nyetak note sebagai contoh ngebeskeun benih. Dan dia dimasuk dua lipat dimasuk dia ibu dari tapi dia ini contoh namun orang Bismillahirrahmanirrahim. Kata itu nanti ibu dari Bismillahirrahmanirrahim. Nanti ayat itu ayat tisu. Ya. Tanggung upami atos ya atos kena dilap nih kena bersih di rumah ya kena bersih di rumah dilap insya Allah beres beres terus Sharing pakai deh matanya. so Kayaknya ngulai nonton mulai. Siapa mau ngangkat? Ya, pegang tangannya. Ya, ya, terus. Ya, angkat. Iya. dah tahan Fokus ayamnya aja teh. Lihat ayamnya aja, ya sayangnya Siap. Lihat ayam aja, lihat ayam aja. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Anu ageng Angkat dulu teh. Lihat depan. Satu lihat ke depan. Di sini ke depan lihat siapa yang paling depan. Oke. Abi nyuhun ya punten kaum gua abi parantos diri weukeun dikawin di kandung buli lahir buli parantos ayeuna parantos gaduhan garu parantos gaduhan goyo nyuhun ibu mati bumi kedang guntur kalbu ngating manah kedang kusang ngapunten ku abi Umi Mama kudu dikandung salapan sasi hari weukeun nya dinggir nya lepat ngadugan lepat tengkaran lepat terakhir parantos abdi dilahir tina witan alit Umi Mama tengah wangi abdi parantos dari sikeun ka Mama nyuhun teu dihapuskeun di luhur sausap amut dihanap sausap dampar mulia sagahukeun teh Mama ka abdi sareng nyuhun di piduana Mama abdi parantos ngahiji ngarumangsana parantos laksanakeun sunah Rasul nyuhun teu piduana abdi dina perjalanan kehidupan abdi nyuhun teu digapkeun teu tina sagala rugina Mama hapunten Mama hapunten mangrebu-rebu kali nyuhun teu dihapunten moal biasa aya Mama hapunten aing Mama margi upami Mama teu ngahapunten ka pribados maka Allah Subhanahu wa taala moal ngahapunten ka abdi hapunten Mama
ulah kirang-kirang mama ngapunten kalakuan abdi anu lepat toleh ngabantah upami kurang itu ieu abdi sapokolot mama mama abdi nuhunkeun dihapunten sabtu dihadap sauzat apa alhamdulillah abdi sadayana anu biasa ngapunten abdi abdi pada akhirnya rumah tangga pada raya di akhir rumah tangga nyuhun sehingga selamat berpindah segala rubina abdi mama nyuntuk mama pada akhirnya rumah tangga dina balagasat kana rinditan nyuhun mama ngaduan ka abdi Belum bu, mana? Bapaknya punten bapak, bapak punten bapak. anak di Pensi punten. anak awaki kubutan tenang tahu mamanya angkat mama tengah rasakan di situ kudu jadi anak ayeuna parantos antuk kana ruang tangga sok ngudungakeun mama semulus rahayu berkah salam sing jantan keluarga sakinah mawaddah warahmah sahanu teh ya kalau jadi anak ujung-ujung sifat manusia adalah satu oke yang paling dalam tetapnya anak-anak beral didoakeun kumama laksanakeun lalayaran dina laksanakeun kahirupan abdi dikawit lahir budita ayeuna parantos rumah Dewan ngareporkeun kanu janten bapak mau nyuhun kejadian abdi upami teu dipasihan sok ngada bapak mangkat isuk datang sonten napanggahan kulawarga sini dok bapak sok diganggu ku abdi sok disusahkeun ku abdi ulah kira-kira ngapunten hadiri abdi ancur ngalaksanakeun rumah tangga nyuhunkeun pidungan ka sakti bapak ulah kira-kira nyuhun ngabur ya punten abdi apunten apunten ulah ngaos kana kubuan pangita aya deui upami ibu nama tengah hapunten ka abdi Allah subhanahu wa ta'ala wa hapunten ka abdi hapunten Dulu sausap rambut dihandap sausap kapal